daripada cicing di imah lihat sirah mikiran lo bahu hulang usianya nyahoan pakai panik geus mitnah ka aing lo bahu nyaho di mana aing lo bahu hulang mending liar kasih madu juga ada dia mah menang doa astagfirullahaladzim ya awalnya tukang mitnah ya Engke balik muludan, ibu balik marawa ilmu, pula balik mawa amal. Astagfirullah. Wah kejem awal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'ithtu liutammima masalihal amal. Pengatur waktu penata acara nukusim kuring dihormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat kampung Cimadu, desa Cilegong Ilir. Hakikat izin Allah, wasilah sababiyah, aya perjuangan, aya pengorbanan para panitia berikut jamaah. Sanajan kula ngadenge di dieu mah kampung leutik, justru nu leutik biasana sok istimewa dina babarenganana, dina kekompakanana. Bisa ngelehkeun kampung nu gede, kadang-kadang sok masing-masing. Bener tuh cenah cek batur ieu mah kampung leutik teu aing teu pesimis nu leutik anu sok kompak masyarakat saeutik kadang-kadang ngamplopanana sok gede ka ieu amin gitu ngadukung ka aing sia alhamdulillah segala rupa dikorbankeun demi cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun teu cinta ka Nabi moal kadar ya ieu panitia moal daek cacapean model kieu. Justru insyaallah panasna hareudangna capekna para panitia jamaah nu kumpul ayeuna di dieu di akhirat bakal dibere iuh-iuhan dibarengan ku syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ku barokah ngagungkeun Nabi, usahana urang dieu, bisnisna urang dieu sing leuwih berkah. Yang bakal ibadah yang naon nasib lah dengan duit ieu mah dunia. Justru ieu dunia urang butuh materi. Bener teh? Kapan kikian teh make materi, moal sound system, tenda, panggung moal lamun teu boga materi. Da itu dibayar. Bener? Jujur teu munafik, urang butuh doa. Sia ka manawa. Da ieu ngejebak bikang mah gampang. Di imah, di pengajian, huluna dengan duit baik. Ih, amit-amit iuhan betah yang salakina. Butuh saya dengan dia doa. Duit mah kieu tah, mumun deuleu tah. Butuh doa aja. Tapi dikumplit. Doa butuh duit. Atuh udah meuli tiung eta lepat make duit lain make doa. Can pernah di toko tiung sugan aja bu iya tiung harga sabaraha ya menu harga robana ati napi dunia hasanah atau balanja make doa aing ngumpulkeun doa beus make duit barang beli benar
jujur da urang butuh pusing butuh doa aja gitu. Doa butuh duit butuh daun gratis ayeuna serba mayar atur ya bituit wa ma bituit sakit atur ya bituit gesit make modal-modal ge mayar di WC umum terminal mayar sabaraha 2000 mudah-mudahan kenaikan eta teh pernah harga modal mahal modal di luar butuh duit pakai jauh-jauh di Cikampek ka dieu Karawang daripada cicing di imah lihat sirah mikiran loba hulang usianya nyahoan pakai panik geus mitnah ka aing loba hutang nyaho di mana aing loba hutang hulang mending liar kasih madu juga ada dia mah menang doa astagfirullahaladzim ya awalnya tukang mitnah ya mungkin balik muludan ibu balik marawa ilmu pula balik mawa amal astagfirullah wah kecemawa jadi gas nu jelas pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran para jamaah sarana yang mudah-mudahan sing jadi tabungan amal soleh paranya umur bali sehat walafiat anak-anak kurang sing saroleh soleha bilusus para alimul ulama para kiai para asatid guru-guru urang sadayana nu sami nafaati bi haflah mubarakah anu kacida kukula dipihormat mudah-mudahan para ulama para kiai doakeun sing diparanjangkeun umurna jadi tambah-tambah sehat walafiat tambah-tambah barokah ilmuna tambah-tambah bilik rizkina tambah-tambah istrina itu ini cara ngaprek amin terjadi kunaon eta sakago kayak ngeuleuh natina atuh kana minkeun ieu lalaki setuju ibu-ibu setuju pasti kan doa nu terakhir ulah waka daripada pula turun ceramah dicekek ini nu penting para ulama para kiai para panjang umur sehat walafiat berkah ilmuna berkah rizkina daripada turunan anu saleh solehah anu mampu teruskan perjuangan-perjuanganana dilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri doakeun para pemimpin urang sing saroleh sing amanah sing nyaah deudeuh ka masyarakatna hadirin hadirat rahimakumullah dipaeun mah urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala salawat wa salam boga tetap salalasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada dzurriyyah-dzurriyyahna keluargana para sahabatna para tabi'in tabi'in kepada ulama-ulama salihin oke kepada pengikutna khusus urang nu hadi di tempat mudah-mudahan urang sadayana sing meunang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama mengga bahas hikmah maulid ke mana-mana urang kenalan heula ka Kangjeng Nabi naon sababna aya kalimat budak ngora tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada pengorbanan arek kumaha ngaku cinta wauhna ge henteu nah make kudu dikenali deui Rasulullah yang tambah kekuatan iman urang ka Kangjeng Nabi ulah nepi ka akidah urang ajur iman urang ruksak gara-gara anu ngaku deui nabi milu percaya naudzubillah min dzalik aya geus muncul anu ngaku deui nabi di Bogor tah riweuh anu ngaku nabi segala rupa wayah kiwari nabi wir meureunna ieu make aya jelema nu milu percaya berarti iman geus ajur nu kitu Nabi Muhammad nabi terakhir rasul terakhir penutup sakabeh nabi jeung rasul Allah sebagai penyempurna seluruh syariat para nabi para rasul sabab Allah turunkeun deui syariat kabeh syariat agama geus disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam sakabeh syariat para nabi para rasul Allah disampurnakeun terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad
harga mati, tidak ada tawar menawar, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada teker nyebar kemana-mana, jurik nyiriwuri setan milu meja, memakai pakaian Islam, ngaku-ngaku Islam, tapi hati-hati jeroanana eta jelema rek ngancurkeun akidah. Ulah benar ditukar jeung duit 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 dibibita pagawean, akhirnya kadituna jadi rungkat iman jeung akidah. Nauzubillah min dzalik. Makana muludan si kaya hikmah naon? Nguatan ka cinta urang ka Kangjeng. Jujur tadi oge mun teu cinta moal kikieun moal. Mudah-mudahan cinta orang sing dibales, amin. Eta ibu-ibu mun bisa ulah aya kegiatan, coba maaf ieu kula nu boga kegiatan cicing Kak ulah waka ngabagikeun eta Kak wayahna cenah ngadengekeun ilmu heula, maaf ieu kula jauh ti Cikampek piraku teu didenge, tolong diperhatikeun coba Bu eta ulah ngariung kitu coba diuk nu bener rek ngaji coba geun engke kabayar tiung manggeus nyaho anjeun karena lunas itu ya. Diuk. Emang gitu ibu-ibu mah apa? Ibu-ibu teh paling kompak di pengajian, tapi balik ngaji tilok menang ilmu. Naon sababna di pengajian cuek jeung kiai mah kiai mare ilmu nya nama ngobrol bae. Yang naon sia gitu. Mun bapak-bapak ngeunah ngatur nang ngaji na bapak mah jempling da malolor. Coba ayo tolong muludan ayeuna sing menang ilmu balik ngaji. Ulah menang hutang wae. Tiap balik ngaji sator bayareun bae ka salaki. Numpuk-numpuk seragam. Bu. Cinta ka Nabi. Mun cinta nurut coba ayo. Ieu ngaji doang di TK bae eng loba balon ngararacu. Asa di PAUD. Guys, sok fokus kali dulu. Look at me. You and me lookan. Tuh dulu. Ceng yuk. Nah, sok ngalipak betul dan dia habis. Cinta ke Rasulullah. Munte cinta moal ka dieu papanasan, munte cinta moal daek cangkel-cangkel pegel-pegel diuk ge sabaraha jam di dieu, bener teh? Ieu gara-gara cinta. Mudah-mudahan cinta orang dibales. Amin. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Bukan hanya sekadar I love you, tapi usahakan supaya you love me. Hasilna ya milu bah. Hayang memilu ke jeung Nabi di poe kiamah hayang. Buktikan cintamu. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Si Asep cinta naon ai cinta? What is the meaning of love? Sapoe ai ngapalkeun eta. Naon ai definisi cinta? Aya 3. Hiji definisi cinta cek budak mora. Tanya budak mora, "Hei anak muda, naon ai cinta?" Dijawab ku anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu apel, bobogohan di buri imah di kebon. Di gemrogengit, hari penti ayam, di embe, di entong, balatak, di kambe, eta bau tai. Indah saja. Eta cinta je budak mora, lalu disebut cinta butai. Terasa indah. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tahi. Eta cek budak mora. Nu kedua, cinta komentar orang tua, tanya mak naon cinta? Dijawab ku mak urang, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kose. Eta cekolot urang eta. Nu katulu cinta komentar santri, tanya santri, "Hei santri, naon cinta?" Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Jelema nu ngaku cinta ka Rasulullah
di mana Nabi Rasulullah disebut-sebut maka hatena ngageter biwirna mual cicing pasti bakal ngajawab sallallahu alaihi eta gara-gara cinta. Mudah-mudahan cinta orang sing dibalas ke Rasulullah. Ayo atuh asep kenali deui satu Kangjeng Nabi teh. Hiji Kangjeng Nabi teh jalmi paling sempurna. Mana tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi? Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari. Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa, ibarat patu permata, orang mah batu bata. Rasul mah permata, orang batu bata, jauh kualitasnya. Permata mah ulah di kilo, di gram berharga, tapi batu bata hiji majak naon paling jababet anjing etan. Atau asep jadi hargaan orang batu bata ayah harga mau jadi imah anu gedong lamun teu make syariat bahan ayah batu hiji batu batana ribuan batu batana. Benar tuh? Berarti ribuan batu bata ditumpuk, dirapihkan, ditata rapi jadi bangunan indah. Lamun geus jadi bangunan indah hargana bisa ratusan juta. Urang doang batu bata boga harga di hadapan Allah, syaratna kudu daek dihijikeun, kudu daek berjamaah. Eta mun lalaki yang boga harga di hadapan Allah maka bapak kudu rajin berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hasil muludan jeung si Asep kamari aing batu bata hiji eueuh hargaan, lamun boga harga kudu daek hiji. Aing geus adan lohor aing ka masjid berjamaah, maka balik berjamaah insyaallah boga harga di hadapan Allah. Mangga di atas ada teh pangaosan ibu-ibu namanya tiluan biaca biaci sareng biaco. Ibu ngadenge cek si Asep kamari muludan urang ibarat batu bata mun hiji eueuh hargaan. Lamun yang boga harga kudu dek hiji. Ayeuna pengajian ibu-ibu aing indit pengajian. Ngaji ngariung dihijikeun di majelis, maka balik di pengajian ibu bakal boga harga. Kitu ibarat. Rasul permata, urang batu bata. Lain dina ibadah wae, dina bermasyarakat kompak ngahiji. Tadi teh ya, ieu mah kampung leutik kasep, tapi ku enak kakompakan jadi harga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka akan memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut heula, bener teh? Akur rapi urang teh memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut. Da aya keperluan mangadadak lain minta tulung ka nu jauh pasti ka nu deukeut. Bener teh? Matak diajar sok hirup jeung masyarakat, diajar melak cabe ameh jadi cabe, diajar melak hade supaya jadi hade. Tatangga bunga urang milu bung, tatangga sedih urang milu kudu kitu hirup mah jeung tatangga. Naon sababna urang butuh. Makanya jadikan prinsip ayeuna pikeun orang Cimadu ye. Hasil buludan naon hasilna? Dulur 1000 saeutik teuing, musuh hiji loba teuing. Nikmat lamun hirup kitu. Dulur 1000 saeutik teuing, musuh hiji loba teuing. Nikmat hirup kitu. Laras teh. Laras teh. Mun aya kekompakan masalah yang sulit mudah dihadapi. Bener teh? Sampah balatak, runtah balatak, lamun sapu nyere nangah hiji dina hiji beungketan anu kuat, maka eta bakal mudah nyapukeunana. Bener? Kudu kitu urang teh. Jeung ulah nempo perbedaan profesi situ manusia tong turutan bae leungeun. Doang leungeun. Leungeun katuh jeung kenca profesina beda. Leungeun katuh ngeunak kanu ngeunah-ngeunah wae. Bakal kakotok, sate. Bagian katuh bae nu nyekel. Paisuk emas, lalap, sambel, kencak hayang nyekel ulaheun. Bener teh?
nu katuhu bae kanu ngeunah-ngeunah giliran beuteung mules indit ka WC ceuk nu kenca beye bau ai bab cebok we tapi henteu pundung nah sababna sadar diri kenca emang aing bagian operasi bersih jeung katuhuna teh sombong sok sanajan profesina ngeunah sadar diri ieu nu katuhu ceuk nu katuhu aing moal sukses lamun teu dibantu ku tatangga si kenca nu deukeut ketika menang duit loba irit ka mall irit ka toko meuli jam tangan pangmahalna dipasangkeun di tukang cebok di dangdanan bener atuh nu kenca sadar diri aing jadi mulia gara-gara di dangdanan ku nu katuhu ketika nu katuhu ateul teu bisa gagaro sorangan nu kenca tanpa ditelepon hideung nyampeurkeun ngagaroan ka nu katuhu coba hirup seperti leungeun gitu isin urang mah ku leungeun bener makana hirup jeung tatangga kudu nurutan leungeun ulah nurutan ceuli ai ceuli kumaha ceuli kenca ceuli katuhu tiburi jarakna deukeut paling bisa jengkal tapi sok sanajan deukeut tu katuhu jeung nu kenca can pernah amprok sakali-kali acan ceuk nu katuhu ayang hayang panggih jeung nu kenca lewat hareup nu kenca nilap kaburi makana di dieu lamun eta tatangga jeung tatangga dulur jeung dulur teu akur ngaranan si budeg bahkan lebih jauh Nabi ngagamparkeun Islam satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh kal jasadil wahid kumaha satu tubuh haseb awak suku leungeun ya beda-beda profesina suku yang lempang leungeun yang nyekel hirup yang ngisep udara ceulik yang ngandenge mata yang ningali bibir yang ngomong letah yang ngarasa bener beda-beda tapi kompakna kumaha lamun ditajong indung suku nu mega bletak bengkok tulangna nu pangheula naripu saha nu ngot biwir nu cilakana mah dihanap nu riweuh pangheulana si ieu teh nu ka monyong-monyong ieu ceuk leungeun aya naon wir cek bibir itu tatangga suku cilaka getihan tulungan leungeun ngabantuan mencetan irung simpati milu ngariut jeung ieu cek panon aing ge simpati moal babantu aing mah ceurik bae ceurik milu beureum huntu di jero milu kekerekep teu kuat nahan ka jadi anu teu disangka jubur tulang bengkok dibenerkeun teu kuat nahan nyeri milu gogoakan berat kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu cuek teu pipilueun si eta mah molor we di jero teuing si eta mah warengkol we suku cilaka leungeun mah mencetan irung nyengir mata ceurik bibir monyong huntu kekereket jubur prot si eta mah damang aing sebel ka si eta ih najis eta teh cirina jelema licik si eta mah licik ka kumaha giliran nyana aya kahayang ngariweuhkeun sarerea tatangga kudu milu nganter salemur ngabri nganter lamun si eta aya kahayang jeung kudu sah kudu resmi kudu aya amil penghulu wali saksi kudu aya lamun si eta aya kahayang kudu make surat-surat resmi di KUA ditanda tangan naon SIM STNK BPKB naon SIM surat izin menyolok STNK surat tanda nurunkeun kolor aya kitu nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok teuing si eta mun aya kahayang mata ece ke lamun panggih peuting cekek nya ini meniniat yes amit bo kudu kong
insyaallah tetap semakin meningkat kekompakanana tahun ayeuna Maria tahun hareup leuwih sukses amin makana tahun hareup leuwih maju usahana urang dieu diniatan yang bakal ibadah jadi Rasulullah manusia sempurna nuka hiji tanda kesempurnaanana Rasulullah SAW bagaikan intan permata yakut mutiara urang ngabatu bah mana deui asep kesempurnaan Kangjeng Nabi nu kadua kesempurnaan Kangjeng Nabi can dilahirkeun ka dunia ngaranna geus terkenal beda jeung urang aya urang mah terkenal sanggeus lahir ceuk anak ece sabaraha 5 nu kahiji sa lalaki ngaranna si Januar da Januari lahirna nu kadua masih Febrianti da Februari anu katilu masih Oktaviani da Oktober lahirna nu kaopat meureunan si Nopi da November nu kalima eta mah Maerot bulan Maret berarti Maerot bulan Maret aneh naon loba jelema ngaraku Islam tapi sok resep nempelkeun ngaran-ngaran dewa Romawi hei lamun bulan Masehi Januari nepi ka Desember eta dicokot tina ngaran dewa Romawi nu disembah ke orang Romawi kuno. Januari adalah nama dewa Janus. Dewa Janus itu dewa masa lalu masa depan berwajah dua hitam dan putih nu dipercaya ke orang Romawi kuno. Nu kadua Februari itu hari suci Romawi kuno. Hari suci Februari. Maret dewa perang dewa Mars. April dewi kecantikan Afrodit. Mei dewa musim semi Maya Magista. Juni dewa perkawinan Juno. Juli jeung Agustus ngaran raja Romawi ngaranna Julius jeung August. Septa, Okta, Novem, Desem itu nama-nama dewa kehidupan. Kunaon ngaran dewa kafir ditempel-tempel di anak orang anu ngakuna Islam. Tinggal mikir ke eta. Nah teu bangga mere ngaran Islam ke anak urang. Pan teu bisa mere ngaran datang sia ka kiai. Keperieun sia nyieun atuh bebeja. Kiai budak lahir geus sabulan lalaki minta ngaran kiai. Ceuk kiai, ngaran di mana? Ya pona nu mulia bae kiai, ngaran para nabi seug, ngaran para ulama mangga, para wali siap. Kiai, ngaran malaikat meunang aya, Ridwan, penjaga surga. Hayang gagah kiai ah budak teh meunang Ajroil. Tukang nyabut nyawa. Lain masalah menang jeung teu na sia mikir karena tugas-tugas. Ajroil tukang nyabut nyawa. Budak dimere ngaran Ajroil. Khawatir ka bapana. Bapana gering panas, parah. Cepat majikan ada bah, sabar. Itu Ajroil datang padahal anaknya. Bapana kaget da jantung, paeh langsung. Dikira malaikat Ajroil. Sembarangan bae. Kiai tina Quran menang. Loba ngaran-ngaran anu mulia dina Quran. Nya atuh ai menang dina Quran mah kula rek neangan sorangan bae nyaran da kula bisa maca Quran. Ceuk kiai atuh anak-anak sia kunaon eng nu riweuh. Geus saminggu pagi deui jeung kiai. Ceuk kiai geus tinggal bere ngaran budak. Geus kiai di mana? Tina Quran. Sangaranna Aang. Aca teu manggih aing surat Aang. Sama di pondok kiai panjang naon kepanjangan anak Aang dartahum amlam tungdirhum Aisyah kamana tolong sok tau Aisyah lepas budaknya mah diberi ngaran alus bagus menang Kiai Abdurrahman balik sakola ngadap ke bapana abah masalah mere ngaran tegaul menang Kiai saya Abdurrahman eta tegaul lah tegaul kumaha nya barudak di sekolah manggilna oman geus diganti bahaya nama nu gaul saha Remon Abdurrahman jadi Remon adi namilu diganti Abdul Razak jadi Jack lanjut nu bingkang diganti Siti Maimunah jadi Mona sekalian monyong sia amit diberi ngaran bagus ku kiai dirobah-robah. Ayo deh ibu-ibu ya, ih amit-amit dah. Keur gede beuteng deuleu bola. Liga Itali.
AC Milan jeung AS Roma. Nu menang AS Roma. Nu ngasupkeun bolana ganteng si Totti. Panapal. Cek eta nu hamil, pokoknya anak aing lalaki ek dingaranan Totti, kaset. Begitu lahir bener lalaki dingaranan Totti. Panggil jeung kiai di jalan. Cek, geus lahir budak, geus lahir geus kebal 2 bulan. Sangarana gaul Itali punya. Saha Totti. Cek kiai, salah cek. Salah kumaha. Aing ge nyaho si Totti orang Itali. Kan sia mah orang Sunda. Letah Itali jeung letah Sunda beda kumaha. Lamun letah Sunda sok ngagegetkeun ngaran, makana mere ngaran ulah sembarangan bisa jadi fitnah. Sok orang Sunda mah anakna Toni Ton ka dieu, anakna Dedi Ded ka dieu, anakna Toti Tot ka dieu. Budak sakasep-kasep dintot-entot kan jadi fitnah ya. Ini budak jadi ngalapin di dia tuh kos TKP kayaknya. Diu. Jen. Ya indungna ke mana dia diantep kembali. Lepas tangan we indungna itu. Itu tanggung jawab. Ya bapaknya dengan jadok baik. Ya cici. Tuh pohon lebih ke mana dia. Tahe tak gitu. Budak sakasep-kasep dintot-entot. Si entot ke ulin ada penimana lurah liwat cek lurah kena entot ke ulin ke lurah penting sare jeung saha abah entot emak maksudnya si Toti di tengah abah Toti emak jadi abah kan jadi fitnah ya penting-penting si entot udang ngahudang ke bapana penting-penting pak ayam kii KWC di WC na ya emak gedoran pantau WC na bejakeun ka mak geurakeun cek bapak entot heula tuh maksudna si Toti heula itu kan jadi fitnah deui tak pula sembarangan yang ngaran ka budak sabab ngaran teh sok jadi jadi Rasul mah sempurna kumaha can digelarkan dunya ngaranna geus terkenal beda jeung urang mah ya Allah dikenal teh geus lahir benar teh benar iya Rasul mah can digelar tohirna ka dunya ngaranna geus diperkenalkeun ku Allah bahkan termasuk Nabi Adam manusia pertama geus tawassul nyebut-nyebut nami Kangjeng Nabi Muhammad panditarima tobatna Nabi Adam teh gara-gara tawassul ka Rasulullah. Nabi Nuh ngancurkeun Raja Dolim Daromsil bin Bumel gara-gara Nabi Nuh tawassul menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam can dilahirkeun ka dunya tapi ngaran geus terkenal. Mana deui asep tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi ketika dilahirkan Rasulullah beda dengan yang lainnya. Rasul ngobrol dengan para sahabat-sahabatnya, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang kejadian kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul jawab, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Saur Rasul kaulah nguping ti ummi kaulah Aminah. Saur ummi Aminah ketika kaulah lahir malam Senin Mekah kerpoek ngadadak caang bahkan cahaya kaulah sampai tembus ke negara Romawi sampai ke negara Syam bahkan yang menghebohkan Mekah Rasul lahir sene majusi anu ribuan tahun teparem ngadadak parem eleh ku cahayana Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu luar biasa na Rasulullah ribuan tahun teparem parem sabab tekuat nahan karena cahaya Kangjeng Nabi. Ketika Rasul lahir bagaikan matahari anu keur jalan-jalan di wajahna Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya pantas aya ungkapan Syekh Ja'far Al-Barjanji maka aya kalimat wa muhayyal kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun gharra. Rasul lahir bagaikan matahari yang membelah
gelapnya Mekah nu tadina Mekah keur poek jadi caang tina poek jadi eta tina poek jadi tak itu bantuan poek jadi caang aya di nu ngalahirkeun kitu manggih deui moal aya deui moal manggih deui hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Cikampek mati balik tetaga aing biijah ngalahirkeun tengah peuting gencang listrik pas pareum eta maminan nur ilah tuluman dina caang jadi poek bulu orok geus nongtot rek bijil bidan geus kolot bidan senior salaki biijah gigireun bidan ngabantuan begitu pareum listrik poek atau bidan rumpu rampak neangan hulu orok ngarampak ka gigir teuing gok salah nyekek nya bidan kaget salaki biijah calangan gara-gara pareum listrik hulu orok jadi ngaletikan atuh salaki biijah gogoakan mau bidan ih geli ya malah itu hulu orok lain naon atuh ceng yo ieu mah hulu kobra Masya Allah untung siatu macok bidan namun macok bahaya baruhna kebel dan nyengir ece mikir bisi boga anak parawan ulah cenah liar peuting-peuting bedakeun ka kasih Nopi kasih Lia si Rita si Lina si Elis bejaan si Neneng si Tati si Nunung si Engkom bejaan si Rodia bejaan cek saja bubarok ulah ulin peuting-peuting sabab ayeuna loba orai lalian sekali bacok ngabahayakeun kadang-kadang indungna sok ngantep boga anak parawan diapelan ku lalaki diantep di bawah liang tapi dah budak kabogoh na eta teh lalaki na mawa martabak endog nyogok ka indungna keun bae atuh Asep da budak lalaki eta mah bageur kabogoh si Neng mah hei sabager-bageurna budak lalaki ayeuna memawa bikang parawan poek-poek peuting-peuting kanu poek eta doang nitipkeun kotok kacareuh teu beunang dagingna ge bulu-bulu wae mah beunang careuhna nararekat ieu atuh anak bikang parawan ada bawa peuting-peuting na motor ninja ku kabogona ada salelep loh indung na di imah jojong nikah martabak no anak parawana di nu poe keur di endo ya parawan kudu eling ieu zaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling sena-sena samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang ngapamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan saeuting ngucing-ngucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok kuntuan lamun geus kajadian kitu indung wirang bapak tatangga kiai salelembur kabagean warirang bau nah kalau dihiji mah aya nu jina teu diusir teu digerebeg maaf 40 suhunan ka kulon kawetan ka kaler ka kidul kabeh kabagian dosana pantes ketika datang bencana kabeh kabagian aya gempa aya banjir aya tsunami kabeh kabage maaf salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kula doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk sa teu ngarugikeun batur datang mah musibah lain siapa yang cilaka sarere kabagian cilaka eueuh banjir musyawarah eueuh sugan cek banjir belok imah kiai liwat teu bisa imah kiai ge kakeum kiai na salamet naik tangkal kalapa make kolor tak kiai samping nak bawa banjir untung kolor pageuh coba lamun jeung kolor nak bawah ka mana eta hibar manuk piit kan ripuh eta datang teguran kabeh kabage
Naon teh pasik mah jeung kiai doang lu teu butuh bae ku kiai. Butuh urang mah euy, butuh teu? Da nu pae mah keukeuh kiai nu disiaran bener. Nu ngamandian mayit kiai, nu ngaboehan kiai, nu nyolatan kiai, nu ngagotong kiai. Astagfirullah. Ai sarek merkosa kiai. Ngagotong bapak sia. Nu digotong kiai. Wah sentimen dia apa dia? Nu ngagali kubur. Siksa ku sia siksa terus kiai. Nu dikubur, ayo sia wani sia ayo. Ayo sia wani. Soalnya kiai kita pasti heula. Atuh kiai geus eueuh lah sadu ngamayi ngamakamkeun siang ke. Da kiai mah ripu, kiai mah ulah bakamaot, gering ripu sararea. Bener teu? Hayu maot di lemur kiai eueuh gering. Masyarakat teu bisa ngamandian. Aku mayit teh lalap-lalap ka kulah. Beuheung mung anakna sugih. Ceuk anakna nu sugih daripada bangke bapak ae bau eueuh nu ngamandian, taekeun kana mobil. Bawa ka mana? Steam. Mayit disetim. Kalian seuseuh huluna giles. Lap make kanebo, ulah make anu. Make kieu beungeutna, ame herang beungeut mayit. Ulah dikubur bawa ka showroom. Mereka nama mayit siap kredit mayit kali butuh ku kiai butuh ku kiai butuh daya lo pada musibah teh gara-gara lo jelema geus ngajauhan para ulama geus ngajauhan para kiai lamun jelema ngejauh jeung ulama jeung kiai maka terjadi kebodohan merajalela bodoh teu bisa salat acan teu maca huruf-huruf acan teh nyaho gara-gara jauh jeung ulama jeung kiai. Lamun geus loba jelema bodoh dina agama, maka kehancuran akhlak merajalela. Naon kehancuran akhlak? Nu disebut era goblokisasi. Lain era global, lain era goblokisasi. Di zaman era penggoblokan masa kini. Ayeuna geus mulai loba budak goblok ka indung bapa, loba indung bapa nyeri hate ku budak. Loba murid goblok ka guru, loba guru nyeri hate ku murid. Zaman ayeuna. Bener? Loba kolot nyeri hati ku anak ayeuna mah. Beda jeung baheula. Baheula mengagero ka anak nyai ka dieu. Mun mah ka warung gerak kerja balikeun cabe tomat merek nyambel teu batatanya indit budak ka warung. Ceng ka dieu pabalikeun bako daun kaung jeung pastirna abah rek rokok bako daun kaung baheula. Indit budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate. Ceng balikeun rokok Samsung berak ke abah yang ngerokok lain ini kawan mah gerung-gerung motor hareupeun bapana gandeng ka warung malik-malikeun ka bapana jauh teuing bah ka warung mah soalna rek ulin ka Balimping jeung barudak kesuguhan di gang rek make motor ieu bisi katinggaleun ku barudak nitah nu sejen ya bah nitah sejen ya bah nya sorry ah ngalios bapana molotor bapak nanya oke mah dicekek di orok lah. Maaf loba kolot nyari hati ku anak. Baheula mah rek ngaliwatan indung bapak dodongkoan mah bah geser diukna kula rek ngaliwat bisi kadupak anak urang gitu teu ngaliwat ayeuna. Eueus permisi eueuh ayeuna. Indung jajalaneun indungna pura-pura teu neueuh budak mah diseret mereka nyungsep itu. Bapana ngagoler di tengah ibadah dilengkahan. Sia buat julung. Ngalengkah kabok nincak beuheung bapana anak juhig suana terus nincak beuheung bapana bolotok ka bapana lain main tampura bokap sih bokap teu nyambung esanya teh jeung teri datang induna nyokap datang ninina nyokep torjol akina nyakop teu eta bahasa jurig di mana eta loba kolot nyeri hate ku ceng dengekeun ceng neng bager geulis jang kasep sakumaha beungharna nu jadi anak kumpulkeun harta anakna sadunya buat mayar jasa indung bapa moal kabayar. Kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa buktina naon lamun an indung bapana beunghar kolotna beunghar anakna jadi raja
sabab harta indung bapana bakal jadi milik anaknya, bener gak? Tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan. Jalan mah aya buntukna. Ketika anakna beunghar rek merek ka indung bapa mikirna 7 kuriling. Sieun loba teuing, sieun gede teuing hayo sia. Kadeuleu ieu wajah-wajah koret kakolot ieu. Bener teu? Mantap coba-coba nyanyerikeun hate indung bapa sok sanajan eta jelema rajin salat fardu sunat teu katinggalieun, ibadah haji umroh tiap tahun, puasa fardu sunat teu katinggalieun, tapi hirupna nganyerikeun hate indung bapana teu ridho, maka eta jelema anu tukang ibadah tapi nganyerikeun hate indung bapa di akhirat asup ka neraka. Moal menang syafaat. Moal menang syafaat. Mabuk terutama kalau jadi indung ceng bager kasep sakumaha beungharna moal bisa mayar indung mah diangkat ke Rasulullah 3 tingkat derajatna di atas bapak. Makanya jangan lalaki maaf ulah coba-coba ngahina ka pamajikan. Cicing aing ngomong piluna saya ngomong aing ngomong sia nu mayar. Dengekeun hei para suami-suami, jangan coba-coba mengkhianati istrimu. Cici. Jangan coba-coba sakiti hati istrimu. Cici. Tak aing mah tiba heula aing mah. Teresep aing ka lalaki. Atuh bahaya aing resep ka lalaki ini sebel deh. Ku Rasulullah dilahirkan diutus ke dunia nu diangkat derajat geuning ibu-ibu 3 tingkat ibu di atas bapak. Hebat. Kagulah macam-macam siapa? Dadang dengekeun. Yai, kapen dengekeun. Udin dengekeun. Ulah coba-coba ngahina pamajikan, moal bisa mayar jasa pamajikan. Mana pamajikan boga jasa, indung boga jasa nu teu bisa dibayar ku anak jeung ku salaki. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Anaknya 20 aing bolak-balik kan lagu didinya. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Enak qasidah ya? Baheula mah qasidah, baheula mah lain qasidah. Nu maena ibu-ibu ning alatna geuleuh baruleud naon baheula mah? Kitimpling heueuh, engger leutik sekolah ajo baheula. Nah kalau kayak gitu ti mimiti nepi ka geus teu variasi baheula. Lagu teh jauh tiada anak. Aku lupa tuh. Nah sia. Dan gegabut kenal pot gitu. Jika lain Islam wae, lamun Islam mah pasti ngahargaan agama, nah bener tuh. Nah iya, Islam teh ancur ku orang Islam na keneh. Mun kafir mesti ubar lainnya. Tapi Islam bangun eta. Pohoan lagi gamana. Tah eta kitimpling. Engger leutik sok lalajo. Nakol jadul, variasi. Lagu teh yo tiada anak. Tak belum tak gitu baheula mah nakol teh. Pakandol-kandol wedak lah ibu-ibu nu mangenna. Kelipan mani bandok. Ih, percis ajak ngegel embe. Gelung pagede-gede, tiung asal nyampai, baheula mah kitu. Ayeuna kol jadul we parasi, pak belum gitu nih. Abdi rombongan qasidah di kampung Cimadu, pak belum lebih aci nu nyanyi teh. Nu kecerek teh di kitu. Kabareu kokot nada kecerek beusi. Bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Kan ini nya Rolling Stone. Ya kadar haram
atuh kadal mah haram kalau baheula aing lagu ngadenge eta tak beres ya dana karak we hamawi ya mis ada baheula kadenge leungit kitimpring datang we rebana kasida mulai aya variasi tokulan nasidaria Jawa almanar tasih cak jeng 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 variasi kasidah baheula tapi ka dilombakeun geuning aya festival kasidah cak jeng 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 ding 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 tak ding 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 tak ding 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 tak ding tak ding 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 tak ding 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 tak ding ding dua poe aing latihan eta kita muncrat tidur aing lagi terbana datang cerawis hah oh emak genis kolot di dia mah emak rawis ya budak santri di imah ay latihan ay alatna lalutik baruleud ay nakor sadaek-daek mereka denge kemana-mana opak nakol nanti opak gemblong opak emping cucur kadenge da meureunang budak santri sok ngeuleuh ai kula balik caramah sok aya kardus dina mobil teh 5 siki 5 kardusna panitia dengekeun bisi pohok dibuka teh aya opak aya emping aya cau geus asak aya tara aya cau apa aya nama aya beas aya nama panitia teh marewe wae biasa tapi aku di dia teh biasa mana kae makana dengekeun santri cing istiqomah di pasantren mending jadi kiai santri sabab kiai teu moneter sabab moneter teu wauheun ka kiai lamun petani hayang boga beas kudu melak paret jadi panenna beas sabaraha bulan 3 bulan kah jadi beas mending jadi kiai 2 jam jadi beas aing ceramah 2 jam beas aya bae mending jadi kiai petani hayang cau asak teu mimiti melak nepi ka panen asak cau 1 tahun mending jadi kiai 2 jam cau asak yes. Ya Allah, bo tanu jadi viral teh eta tah na YouTube teh. Sebu barok 2 jam jadi beas. Ampun aing nu di Vietnam. Sebu barok mah ceramah kudu mere beas wae. Atuh cik aing lamun aya. Ari eueuh mah nya nyiaran warung loba ih anu kan ih mun teu kreatif aing panitia ih. Subhanallah. Alhamdulillah bo mana jasa pamajikan itu bisa dibayar ku salaki itu bisa dibayar ku indung ku anak bo jenjang menuju kehamilan biasanya ibu rutin sabulan sakali sok miceunan darah kotor bener tuh naon ngaranna bahasa agamana head bahasa nasionalna men bahasa Sundana naon di dia kotoran bahasa Jawarana naon di dia aya bahasa Jawarana si brewok udah getih si botak jadi merana cenah ieu mah lamun bikang ya kermen ibu kermen kerhen sok anu nyari awak nyari suku nyari tonggong bener teu urang lalaki ngarasakeun teu Pak kurang mah tarima bersih Pak cek ibu-ibu atau Allah teu adil nu men awewe justru adil ketika ibu head aya ibadah mahdoh diliburkeun Allahu akbar adan lohor tibra bae ngerek molor bablas nepi ka magrib cek salakina dosa sia teh salat sorry Kak men ayo siapa jawab non urang lalaki
da urang mah teu men. Bulan Ramadan tengah poe di kamar salakina mah leuleus puasa asup ka kamar nempo pamajikan dan nyatu kanahoan sia ku aing teu puasa dosa-dosa cek ibu sorry kak men terpercaya dele yang bukti itu makanya lamun ibu boga salaki tilok salat tilok puasa Ramadan gerakeun beulikeun softtek atau lalaki masangna di mana wah balakeun kana sungutna makanya nu men mah ibu-ibu abebe lalaki mah teu men atuh lamun lalaki men kumaha softtekna kaku lalaki men dibuntal ku anu ibu mah men aya softtek ganjel men teu kabeli softtek lumpat ka dapur lap kompor jijalkeun jadi teriweuh hiji men nu kadua hamil moal bisa mayar pak pamajikan mau ulah baka keur gede beuteung 7, 8, 9 bulan keur nyiramna geus ripuh loba awewe ibu-ibu keur hamil nyiram ripuh cenah beja mun nyiram sok samar kahayang bener teu sok beda rarasaan pan diasongan saberapa palalait dahar teh bahkan anu embung kana kejo bener eta teh salakina pan teu ngarasakeun dahar nyai dahar ame aya tanaga budak eta si janin ame kuat tubararau ka tajeng sate kakak geus meuli sate ayam hayo mung jeung eta jeung gepuk nah mung geus aing jeung naon atuh kejo unggul ka eta hajukeun bae kejo unggul ge penting aya pemasukan dahar tah sok ayo yang dicocol kejo nah kana naon kana sate kana naon lain kana naon tarang kiai astagfirullah eta nu nyiram kasurupan eta aneh-aneh kahayang nu nyiram pan salakina bingung daripada budak ngelayin ke pemajikanna dibawa ka imah kiai mau kejo sapi walikum cek kiai aya naon si pemajikan nyiram hayangna aneh-aneh geus dua poe mung nyatu aya sakalina hayang nyatu jeung kejo unggul eta dibawa kejo atuh dibawa atuh geura dahar nyaeta dicocol ke kejo sing ridho kiai maksudna naon ieu pamajikan keur nyiram hayang nyocolkeun kejo kana tarang kiai kiai daekeun mah cek kiai daripada tarak yang dicocol mending hulu sia dicocol ku aing hulu aing di Jakatan men cocol bae ngeunah ngocol kejo kana tarang kiai awala eta ibu-ibu teuing aneh nyiramna teh sabah nyiram encan gede beuteung 7, 8, 9 pan ka mana-mana dibawa doang bawa drum band ka pasar dibawa ke pengajian nyusuhon udah tuh bisa dilepas emang make bau dia harus sare kadang-kadang kegede beuteung 8 bulan ibu cenah rarasaan sare guling gasahan bae bener kan salaki mah gigireun kewek bae ibu banyak ngigir pan asa keplok pegel da beuteung gede nang kuban pan sieun mejret nang karak bae pan curiga jeung anu naik-naik ke puncak gunung serba salah eta perjuangan awewe masya Allah beres perjuangan anak Asep encan aya deui perjuangan awewe nu bisa dibayar ku lalaki naon ngalahir nyawa tarohanana bapak mah di luar ibu mah jeung bidan di kamar ngahejeunkeun orok kadang-kadang urang masalah kena di luar ge nyotan jinggo bari wiridan lalaki awewe ibu di kamar jeung bidan bener bu bapak ngarasakeun teh geus leuleus tanaga eta pamajikan bidan ngagoak aya teh salakina mohon bu bantuan ka dieu pamajikan sia geus tanaga ieu hulu budak geus nongtok rek bijil karak ka jero salakina nyai sabar nyai nyarika sabar hejeun deui hayo geurakeun eta hulu budak geus nongtok
Gawe tanaga kak, jeung kakak bareng ame tanaga baru. Ayo 1 2 3 ayo. 1 2 3. Pan salaki nanti heula nu ngajur. Tapi kabidan kaget di orok bau naon. Parok nanti koneng, amit-amit sebel. Itu nyeri, Pak, nyeri, bener tuh. Pantas ayat penelitian di dunia, siapa sih manusia yang paling berani di dunia? Cuma satu, yaitu ibu. Paling berani di dunia. Naon buktina Asep? Hiji, ibu paling berani di dunia. Luka hiji, ibu-ibu wani yang hareupan paeh. Nu paling wanian yang hareupan paeh ibu-ibu. Lamun ibu boga anak 5, berarti geus 5 kali yang hareupan paeh. Sebab setiap melahirkan seorang anak resikonya nyawa. Cek ilmu kebidanan, setiap ibu melahirkan seorang anak, maka ratusan ribu urat saraf kecil putus, taruhan nyawa. Makanya disebut pemberani, wani yang hareupan paeh. Buktina ibu-ibu nu kapok. Anak nu kahiji karat 1 tahun, indung nangis utah deh. Bener bu. 2, ibu pemberani. Bukti nu kadua, ibu-ibu wani ngiridit. Nu paling wanian ngahutang adalah menual poe ngabring nu nagih. Mata wajar ibu-ibu lempang nalalaunan. Sabab tiung nepi ka sendal can lunas-lunas. Emang ieu tiung nu diparake geus lunas? Oh paingan atuh pantes nu lunasna rapi, nu nyengsol can lunas. Kok itu dibenerkeun geus lunas. Geus tiungna wesa. 3, ibu pemberani. Bukti nu katilu, ibu-ibu wani mamarahan kanu dagang. Panggalakna kanu dagang adalah bapak-bapak hayang dahar, aya sangu, eueuh lauk, aya tukang ciken liwat. Kak, ciken dalah apa bawah 6.000, 4.000 nya. Tuh bisa, ieu mah bumbuna crispy. Bapak-bapak mah mikir, mending ieu 6.000 beli, nu penting aing nyatu ayeuna. Daripada aing udah geula kotok. Encan mencitna, encan ngulubna, ngagorengna, lulus aing. Simpel lalaki mah rasional. Geus Kak, 6.000 jadi bungkus. Simpel. Mun ibu-ibu teh kitu. Mun nawar doang make sound system bae ngomong. Mangga ya cikan sabaraha bawah? 6.000 cek. 6.000 tah. Sa-RT ngadenge. Tibang daging kotok segede kieu ge mahal, siapa nyokot untung teh gede-gede teuing. Kamar ge di situ mah 2.500 sagede kieu. Ngahuleng tukang cikan. 100 awewe balanya model kieu bangkrut aing. Ngan daripada isil ribut di jalan cek tukang cikan ngelehan. Geus lah. Cuma 2.500 selesai. Tah kitu mah ulah mahal-mahal teuing. Sekalian cetak roda aing hakan kabeh sekalian. Bangkrut aing. Eta kelebihan ibu-ibu. Mana deui Asep jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki, teu bisa dibayar ku anak. 2 tahun indung diri riweuh mere susu kanu jadian. Teu baheula mah mere ASI teh indung bener-bener ceng-ceng di ceng-ceng dikit. Baheula mah eueuh nu nyetopan ASI kanu jadi anak. Baheula mah budak umur 4 tahun masih kaya nu nyusu baheula. Tak sehat budak baheula mah. Ayeuna mah bero 4 tahun. Saminggu geus dieureunnan nyusu budak. Dibikeun ka sapi. Tak wajar ka budak geus gedena ngalawan. Ceng ka dieu. Loba teuing parab sapi. Ya Allah, tingali ieu pengorbanan nu jadi indung. Jeung eueuh capek indung ngarasa teu kaganggu waktu nyusuan anak punya. Ibu karak dahar sahuat kejo jeung salaki dahar bareng. Dari pangku mah ku bapana teu repeh eta budak. Da bapana mah teu bogeun stop kontak.
malah dipekesak ku bapak nama itu molor mah molor ngogor indung tetega tinggalkan kejo indung nyamperkeun kakak dia eta budak kadi oh aceng bager kasep tuh indung padahal keur lapar eta indung aneh dipangku ku indung repeh dikumahakeun ku bapak dikuna oh bapak sia mah galak juri cekorok bari ngarti bade nanya heeh cekorok nyahuan bapak ngaji kieu repeh ku indungna gara-gara stop kontak orok aya di indung mana